Aduh, kumaha ya pare peutik keneh. Dua tereh lebaran deh. Ing hayam ngaruksak ka dieu teh dah. Lian heula ieu di. Ing. Pak. Naon di budak terek ka dieu. Dek naon ka dieu panas, balik itu. Budak teh di. Pak. Naon, aduh, tuh jeung rek hujan deh. Dan buru-buru balik. Aya naon? Yang mau di baju. Beli baju penting ali parena ge karek dia tuh. Karek beres ngaramet. Baturan jama. Terus maruri baju. Teukeun bae batur mah. Ke deui ujang malah. Tiali atuh Bapak. Jeung karek ngaramet jeung naon. Sok balik bisi hujan lah. Air atuh mau di baju. Engke dalila keneh atuh. Batur mantos maruri. Heueuh engke meuli mah engke lah. Tiali atuh sawahna ge karek kieu keneh. Tuh. Balik teh buru-buru kitu keburu hujan lah. Rungsing. Tuh, pinjem duit ka saha we? Engke deui nginjem tial atuh sawahna ge kan kitu kan mayarna kunaon. Udah teh rungsing. Tong ka itu Ayo. Jeung ujang mah balik celanya. Bapak marek ngomongkeun di Lebak teh nya. Nya, kade langsung ka imah balik nya. Bapak ka dieu heula. Yang baju. Kalau ini tadi gitu. Jang, di mana Jang? Tetep di si bapak. Bapak, nganaonan. Yang mau di baju. Naon dah lebaran oge lila keneh atuh hayang make jeung hayang meuli baju. Baratur nempo baju batur mangus geus mau di baju. Allah, baju lila keneh lebaran oge Jang. Lila keneh. Kocep terus di mana? Terus di Bandung terus gawe kocep mati lagi. Gaya atuh gaya atuh saeutik mah gaya. Ya, anak balik sekolah. Lagi lo mah. Kamu kocep. Bener Mang Kocep gaya gitu. Sepatu alus gitu. Punya ide. Kasih Mang Kocep kan geus gawe. Baduit tanjem kasih Mang Kocep sih kasih bapak. Kasih bapak deui balik deui. Pasti ada uji masih mie gantilah celana. Iya itu kurang lah udah pinahkeun ka ditu ya. Daya mah geus eueuhan kebon ieu. Aduh eta budak geus balik deui. Aya naon? Astagfirullahaladzim budak. Pak, tadi kapanggih jeung si Mang Kocep pas jam nek uih. Balik di Bandung. Tos gawe. Paminjem ka si Mang Kocep, pastina loba duit, pinjem duitna ka si Mang Kocep. Di mana? Aya wae deh. Mana mang ngarungsing kolot keur kieu teh. Lieur aing. Ditang nginjem duit abang bolon deh. Yang geus kayak itulah. Urang panggihan si Kocep. Nah balik we balik. Ya umat. Jukut geus eueuhan garing di aritan we da. Bangga dari daru. Capek. Di hakana bisa tengah pandang. Penting pinuh we karung. Hangus lila ya ke sawah pare juga alhamdulillah ya pare. Alhamdulillah ya pare alus di kahareupeuna. Asyik mana ka mana. Ini caina saat ya. Kocorkeun. Cai herang aya dina. Jangan berarti itu. Jangan itu. Si Hendra hanger we ti bohulang ngari teh si begung teh. Batu pot gede kieu halangan cai ya. Ngaliwat pot di bener. Cenah ya kalau si Hendra. Aku yang ngari teh sieun.
dia lah. Itu aja. Keren mantap ayah. Mantap siap. Guling. Adi hajar adi hakan nah batu tak kedoma kalau kana geus pinu pada batu. Mereka digubrak kena aing seuri di dieu. Intip. Berikan lah, bukannya penuh ya. Itu di hari sih lah, itu mana yang ya. Berikan lah segan. Penuh penuh wah ya. Terus lubang ya. Jangan kemana, ada itu. Yang penuh. Ina, yung ba dito ito kurang ayahan eh. Ato. Labu. Akan usia berat lu goblok. Pada baru ke batu anjir ada jual ulah mah. Aku berat, ini can pinuh itu juga teh. Tidak. Ayo naon kelas deh. Cukup kelas deh. Sudah, oke. Apa sih berat itu teh, gitu teh. Oh, batu, oi. Iya sahan ulang ngernya. Musian batu karung. Ah, butruk. Si goblok teh. Udah ketinggalan kan hulu aing ngamul kepanggih. Ah, aing kudu buru-buru kabur ieu mah moal aing tuh. Aing. Jangan ninggawa si Mang Kocep teh. Masuk namun dia kalembur. Kelembur tadi. Oh, palingan eueuh di mana sieuna meureun ka itu jang ka sawah meureun saya teh meureun. Urang tempo ka sawah yuk. Yuk, urang tempo. Yuk. Benar ya, awo kurang gawe oge sawah halus, bon-bonteng halus. Kayaknya wah, kemana emak jeung abacan pangi balik di Bandung teh. Ah, abah kemana ya? Tuh, itu nih anjang nya itu tuh nya, si Kocepnya. Yuk, urang ka itu urang ka sawah nya. Pak, asal kudu ngasa baju bapak kudu boga duit. Oh, sugana mere si Mang Kocep. Nya urang itu si Mang Kocep. Yuk Yuk, itu 6. Cep. Tuh si Mang Kocep. Mang Kocep. Woi, si wadek naon si gendut teh ka dieu aprak-aprak. Yuk, urang ka itu. Wah, ayo naon wah. Oh, rek didinya ya teh. Oh, dia atuh dia. Perlu ya ka didinya lah. Perlu. Atuh urang di ditu ngobrol lah mah ngeunaan Di mana? di ditu. Ayo atuh Paling lah. nangan mama ting Yuk. kemana? Ayo atuh. Heeh. Yuk. Sok. Itu hari di ditu we atuh. Geus di dieu lah. Naon di mana? Iya lah, di dieu ya. Lain di saung itu kenaon. Geus di dieu lah, da sakedeung lah. Kayak naon wa meni kuat serius gitu. Lain budak ya teh rek lebaran ya. Lebaran cara oke ada lebaran. Heeh, ada budak teh yang nyaho meureun. Nginjem duit sugan aya kira ku ti Bandung. Kos ka renten nginjem duit. Soalnya kan balik di Bandung apal ya. Pasti mau duit lah. Mawa duit mah loba duit mah wah. Heuh nginjem ieu mah. Wayahna lah. Aduh, Tulungan. wah ieu teh tah obataneun naon. Aing kudu ka Duit mah mana loba, tuh? tah loba duit mah. Oh, butuh sabaraha oge loba duit mah. Anjir, heeh. Anjir kalau pakai kelak banget ka aingnya. Aduh, kosa gua Astagfirullahaladzim. tingalikeun eta beuteung. Jadi palmere dirinya teh. Moal jeung Gelo ditungkeun ka mah. aing. Deuk naon ngabibita ka aing. Lain kitu da ieu mah aya anjir. ningali duit mah ieu ningalikeun tingalikeun Amit duit. di palmere dirinya teh. Moal ieu mah da Aing. khusus atuh Geus jalan ieu. aing. Aing mah ieu duit itu kan ngeungeul. Jadi bere ngeungeul amekan. Hei amit-amit cika bose beung
rupaan sih gak bos, tapi duit 13. Jang ayo jang balik Maaf Pak, menang tuh. Teu mere Si bapak mah jadi tuh tulus beli bajuna. Yang mau duluan Cilaka budak ngadat ya mah gara-gara si kocep budak jadi aduh bener sih eta mah nya teu mere di pensi karunya budak aing mah aduh ieu mah ieu mah budak kudu dituturkeun dia ya gara-gara si kocep bener di nya masa kitu kitu mere sih eta mah ampun ya gelo sih aduh naon atuh geus Gua kalah ngadupak aduh di mana atuh deui hari. astagfirullahaladzim aing mah ieu gara-gara si kocep Tadi gerak arung ngosian batu. Ayo keluar Hampur. Aduh. Ini nyeri ieu bohong. gara-gara si koplok tuh si kocep di nyeban duit teu mere mang Kemere. Nah, jam ira budak, balik. aduh. Tadi cenah ngomong nama Tadi goblok si eta mah ngiem sakitu we teu mere. iya enak ngosian batu karung tadi. Di mana? Di itu tuh kalau gawe. Oh, Ampun, kumaha tuh orang teh usaha teh mah. heeh aduh. Urang ge bari Aya. gitu. Lain di nyeuman si eta teu mere sakitu wae. Si eta mah Pelitna anu bilas si eta begitu, si eta mah mau tangan. Hampura biar kadupak mang udah ketinggal dia tuh. Kumaha. Asal ku si kocep. Istilahnya Mang mangnya. Aduh hampura tadi kadupak. Kumaha. Koplok di si kocep Anu, pedit. kena kurungsian batu. Hayo. Tadi, ting saya.